Mani hoyong pisan olahraga sih ya, tapi oke olahraga naonnya? Gitu hoyong olahraga naon? Muhun, tapi dia olahraga naonnya Yus mah bingung kudu ge. Kan orang teh sebagai cewek teh ya, tina kudu menjaga bentuk tubuhnya sampai tegendut gitu. Jadi olahraga naon? Kumaha lamun olahraga senam? Kan juga tren. Harian guru senamna di mananya? Tina ge teuing ke apa di mana guru senamna. Jadi kumaha gitu. Kumaha lamun ditajalmi baetin? Kayak gampang ieu nama ngupah nama ku Yuyus. Nyamuhun hayu atuh gaskeun. Yuk. Yuyus, Yuyus, ayo orderan aja jang kami. Kalau resan ayo Mang Cobi. Kayaknya tina resan video. Mang Cobi, daek teu milarian guru senam ka diupah ku kami. Geus gampang IP duiteun mah, neangan guru senam lain. Ka dieu keunala duitna, kayak urang neangan guru senam. Ya Mang Cobi. Sip, gampang saya duit mah lancar. Aduh, kemananya anda teh? Aning nita ketemuan di dia, tapi teh can dongkap-dongkapnya. Kemananya? Nda iya nda nama. Nda kumaha kabarna sae? Pangestu a. Ainda kunaon nita pertemuan di dia teh? Sakali deui teh minta maafnya. Maaf hubungan urang mah video wae. Hampurannya ugi. Gitu kunaon nda? Augi teh salah naon nu bikin ka augi diputuskeun ku nda? Soalna nda mah teu kiat LDR. Nda mah hoyong kanu caket wae. Maafnya ugi. Nda mah hoyong kanu caket wae, kanu selalu ada keur enda. Emang nda resep kanu caketna, resepna kasaha gitu. Nya nda mah milih Arif. Seharusnya akulah yang jadi kekasihmu, bukan dia yang selalu menyakiti hatimu. Akulah yang pantas untukmu. Kami kasaha. Budak mah ulah sepupuhan pamali. Pohonnya bisik patah hati. Si Gamang uge. Teh Yuyus, geus meunang. Ieu teh, naon? Guru senam teh. Aslina yo. Aslina Bi Yuyus. Mantep markotop juara hiji. Aduh, atur nuhun pisan Cobing. Jadi ieu urang iraha mulai senamna. Aslina geus meunang Teh Yuyus. Kade poho besok jam 4 sore. Kudu datang ya. Ah, moro nangan order deui duit teh. Jong. Dadah. Dah. Haluta. Yang utah.
tak ninggalkan anda. Ya nang. Anda. Anda. Berbucinan ya mak. Tak ninggalkan anda. Eh, Anda. Tak ninggalkan anda. ayang. Eling, woi. Mang Ing, tolongan kami diputusin ke Dinda. Naga. Putuskan ku Dinda. Anu bener. Putuskan ku Dinda, oi. Batur euy. Aduh, Mang Iingnya kebenar. Babaturan tersedih malah bahagia. Kani sowe. Disi. Wah itu oi. Udah gak. Ke mana? Yang Mang Iing, babaturan tersedih malah ngalelece, lain ngahibur. Nyoto ing da mecak. Oh, ngalelece nuker. Nya maaf, da kami horoy tadi teh. Enggak satu, itu nama menghibur Mang Iing teh babaturan tersedih teh. Tahu, ayo nama daripada sedih oh. Eta banget geus kitu teh oh. Tah isukan oh. Jam 4 miluan senam di Impres. Jong kami endok ento. Nyanggeusnya Mang Iingnya, nuhun. Aduh, diajak ke diwe. Nuhunnya, nyantos nama atas burit bade wik isukan jam 4 dongkap ka dieu nya. Ayo nya Mang Iing. Ih, Nya Mang Iing. kade oh di imah. Jauh kun tambang, tali, terus kabel, sabangsing nukar itu pokoknya mah ho. Jauh kun kade. Bro, Mang Iing mah geus teu kahalaran ti geus kumaha isukan bae, geus isukan kusi datang. Balik ka namanya. Yuk. Aduh, capek tas senam teh. Ieu lah cuci muka heula ambe seger bugar. Tiis nyereses ke kulit. Is. Aduh, Om, kemana aja? Sehari nggak ketemu sama Om. Serasa setahun Om nggak ketemu. Saya rindu Om. Bila kamu di sisiku hati rasa sahdulen jilen. Om, abis ngapain keringetan kayak gitu? Kieu jilnya orang teh boga ieu nasi di jobbing lan boga order. Kudu ieu jadi guru senam lan. Nya sugan bae lancar lan di nu duitna teh lan. Gimana dah itu jadi asisten orang. Iya, guru senam. Boleh Om, asal keuangannya lancar. Nya ayo orang kaditu miang yuk. Om, masih inget gak kenangan waktu kecil mandi di sini? Nya inget banget mah pernah mandi on mana kan. Kelulutikana teh nyaho banget yo. Mana teh pernah mandi di dieu teh sama mandi teh mana teh saminggu sakali udah toko dipasah di dieu teh mandi di sumur juru teh. Oh, apa lelutikan mana teh koromod. Nah, saya juga tahu Om waktu kecil Om pernah di sini mau dicebokin sama mama Om pakai plastik. Soalnya takut corona. Nya ya corona leutik. Oh nya geus sajil. Adi tuh bae. Ayeuna bisi geus sore manten teh bisi narungguan di ditu di SDN 2 senamna. Di ditu hayu jil hayu. Yuk hayu. Mau motor itu bro, bawanya.
main. Jadi lah orang senam lah. Ya jadi geus mah sepatu ieu teh. Ya mana nah tuh make sepatu. Tuh boga euy. Nah, Sepatuna. yang geus hiji ewang ho. Da urang mah teman sejati len. Sarua jomblo urang mah. Yuk. Wah, nah sih balanya kieu nah mun dibayar kieu teh. Nah gitu. Enggeus nunggus mah enggeus. Ayo awas mah bisa bae mengikhlaskan. Tetep bae hati mah teu bisa merelakan. Ku coba melupakan, tetapi ku tak bisa. Ku coba ku hiraukan, ku malah tambah sayang. Engkau yang ku rindu. Lah teteh bade kamarana. Lah enggak, pan kurang teh senam, hilap gitu. Aduh mun teteh hilap kumaha meureun. Nyantos daina matos kagok endah hayu bae ngiring. Nyantos teteh atuh hayu ya pake anu kieu mah. Hayu na, yuk. Orang-orangnya kemana Om? Katanya mau senam, kok nggak pada muncul-muncul sih? Nyao tadi tuh si Jobing teh nyuruh nate di dia, tadi nama di SD 2 cuman di cancel pindah ke SD hiji. Yang sugan baik kayak kedeng di darat yang meureun kan nyarangu heula di imahna, kedeng tungguan we di dieu nya. Heeh, bener teu. Tunggu di dia. Nah, mana nurutan be kami kaditu kadieu. Biasa Om, ngebantuin bingung. Lah, bantuan bingung. Kayak tau lah bantuan bingung, bantuan mah orang beungar kumaha carana. Lain urang bantuan bingung. Geus apa lain nama kumaha jelema lain, hayang supaya nggot daratan tempat ieu. Apal. Gimana Om caranya Om? Iya, ya cara nanya. Tenang, masalah senam orang menjuara kahiji ke SD nage nya gurunya jurnya Iya Om, bener. ulah melangsa lah bisa senam mah nya jurnya Iya. tuh tempokan ya. Nya enggak sayu Om sok ayeuna kene buktikeun hayu yo siap baris cewekna di payunnya pamagatna di pengkar Yuk. Om, mulai Om. Siap, Stel. Siapnya, tempokan gerakan pertamanya. Musik Gil. Hey everybody, this is DJ and Remixer Manado. Please welcome Airport Revolution in
tong ribut. Dia mau orang kersenam lah, senang-senang orang teh. Masalah pribadi mah kayak deui. Udah dibawa ke iya. Om, musik om. Diajar nanti, diajar senam nanti. Tinggal lah, ayo lah. Iya, mesti tinggal tuh ayo. Yo. Om. Udah om. Yang pada senamnya juga pada kabur. Kabur. Om, ini gimana? Orang-orangnya pada kabur. Ya udahlah, sekarang mas saya mau minta bayaran. Oh yang Gus, ya dibayar. Om, kok cuma gope bayarannya? Yang Gus, jil wayana ada aku mah lala kasasabai duit nanti dipakai ke urang, pakai beli kopi, dah orang teh geus ngopi teh mending lapar jil. Yang udah teh pergi ka urang lain dan kasasaha, alala ka batur. Ya udah om, gak apa-apa. Sebagai ganti ruginya, ajarin saya senam om. Ih gampang, ayo mulai enak keneh di dia, detik ieu ayeuna keneh di dia. Ladies and gentlemen, please welcome Andara Limbo. Ladies, pop your pussy like this.